Daun salam, daun sereh, ngalana di parapatan, ngajawab salam, ngan sawareh curiga encan sarapan. Atau sarapan dasan ya? Acan gitu jawab. Paingan, ya kirang kompak wayahna ada insya Allah parantos disilogikeun Wasahibul makosid oge di dia. Melak jati sisi laweng di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng urang coba sakali deui kompaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah namanya kara rompak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh anu disepuhkeun, wabil khusus kulawargi Jembar Ibu Rama calon panganten istri nyatana kersana Bapak Nurrahman kali kulawargi aparatur pemerintahan desa Sukadana Miwah Desa Buninagara anu mana panginten dina ieu waktos tiasa riung mungkulung sareng urang sadaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, istri pameget, sepuh anom, humna kasugrining para wargi nu sami-sami hadir hormateun simkuring. Diawitan ku ngadastakeun puji kali syukur ka Gusti Nu Maha Suci, nu nyakrawati diri ati nu nyangking jagat samarcapada, anu salaminan teu oleh maparinan nikmat ka urang sadaya, kalabat dina danget ieu pisan. Urang sadaya parantos dipaparinan nikmat utami, nyatana nikmat lahir, nikmat batin, nikmat silaturahmi, dua keluarga besar anu baris ngarojong kadua insan hamba Allah anu baris ngambah sagara rumah tangga. Pamudah-mudahan riung mengpulungna urang dina ieu patempatan teh sing dipaparinan rahmat tur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daun-daun yang berguguran tidak akan terjadi apabila tidak ada yang menggerakkan. Debu-debu yang berterbangan tidak akan terjadi apabila tidak ada yang menggerakkan. Ombak yang menggulung lautan tidak akan terjadi apabila tidak ada yang menggerakkan. Begitupun dengan pertemuan kita pada pagi hari ini tidak akan terjadi apabila tidak ada yang menggerakkan. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita awali acara atau pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya lah kita digerakkan dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sosok teladan yang membawa perubahan bagi dunia, sosok yang menjadi panutan dan rahmat bagi semesta, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kompak, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawargian sadaya dina dinten ieu dinten Rebo kaping 1 Oktober tahun 2025. Urang sadaya seja nyakseni dua insan hamba Allah anu mana parantos sapuk repuk gempungan tianggalna nyatana seja di istrenan, nyatana kersana jang Muhammad Zaka Najmuddin mangrupikeun putra kadedeh ka asih Bapak Omam miwah Ibu Dedek anu insyaallah seja ngadahlu ka istri anu wastara neng Sipah Khairun Nisa
putri kadedeh kasih Bapak Nur Rahman miwah Ibu Ayat. Pamudah-mudahan paniatan dua insan hamba Allah iya, pamudah-mudahan sing ngawujud cita-citana, ngawujud rumah tanggi, harapan orang sadaya nyatana rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawargian sadaya khususnya keinginan bakal calon panganten anu pamugi bae dina ieu saah aya dina bingah manah anu nanuates wangan. Wa insyaallah mungkas mangsa lalagasan ngalih ti alam nyorangan ka alam rimpitan nu insyaallah dipatri ku jatuh kerami. Kawargian sadaya dina ieu saah simkuring ada di payunan para wargi sadaya, utamina di payunan para sepuh tokoh masyarakat teu aya sanes nyanak asmana karasana pun mamang Mang Oman sebagai orang tua dari bakal calon panganten pameget. Begituna dina ieu saah simkuring kana paripaos sikil sambung lengkah ilat sambung talatah kanggo ngadugikeun gerentes manah anu janten putrana nyaeta Jang Jaka. Begituna kawargian sadaya munggaran simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para wargi sadaya di dieu pribumi khususna anu mana simkuring rawuh rombongan parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima dipapak dihiap-hiap ku bahasa anu endah somea sanggam paripaos diabur ku kembang Tanjung paselang kembang genangan malatino jadi saksi tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan anu nembe suping. Hal ieu teh estuning matak ting trim kana ati matak betah kana manah anu nyimah. Pamudah-mudahan pangbagea anu dasarna tina kailasan nembe sing janten tatali asih panyimpai rasa anu bakal nyanggret pagehkeun tali kawargian di antawis urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna simkuring sejak tamada atanapi sasadu papalaku rehna rumaos ngabantun rombongan anu sakieu seueurna Pak ti budi nagara teh. Nanging ti rombongan simkuring teh aya sepuh aya nu tos dewasa oge seueur oge murang kali tangtos dina hal eta bakal seueur kakirangan bakal seueur kalepatan utamina kirang tata titi dudugan prayoga. Wal sakitu boh bilih aya kasauran ti rombongan simkuring anu kirang umum atanapi tingkah laku anu kirang munasabah simkuring nedata wakuf anu kasuhun itunya. Kawargian sadaya rupi anu salajengna condok waktu simkuring nadunan pamundut panata sagara atanapi pembawa acara Nincak mangsa nguningakeun pamaksadan. Begitu nama raos rek mobok mendak gorobong rek netek mendak taraje nguping permintaan tim pembawa acara. Umargi asa piraku ti budi nagara di juk-juk upami aya nu teu dipimaksud leres. Pamohalan anggang-anggang diteang ka malongpong upami teu aya pamaksadan jauh ge pasti disungsi kumargi aya nu dipilari ka dieu gitunya. Ka pangersa Bapak Nur Rahman sakulawargi insyaallah dina ieu saah simkuring sejabalaka sapergawi simkuring rawuh rombongan sejak nyanggakeun salam silaturahmi nya ieu pisan janten bibit buih cikal bakal simkuring sareng rombongan dongkap ka ieu patempatan teu aya sanesnya eta sejak jajab pun anak anu wastana Jang Jaka. Ari biasa nama omongan ka dieu teh nganyalira udeung aya dina waktos ayeuna mah saurna teh hoyong di araranteur ku salemur gitunya ku aparat desa ku para sesepuh ku para kiai gitunya anu mana Jang Jaka teh sapertos ku urang kauningan sadaya dina waktos ayeuna keur mangsana dewasa keur mangsana remaja gumeleber kumalayang mapai-mapai laratan kadar pangeran sumiriwik ditakdir ti ajali kumawantun lolongok kalebet taman kagungan Bapak Nur Rahman di dieu
rupina bae pasarandok amprok sareng sekar anu nuju mekar mangkak nangtang seset atuh nalika pun anak mulai karorompok teh katingali guling gasahan lir kadurut lelembutan kapentang mamaras rasa hoyong metik nanging henteu wantun sanaos aya paripaos batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana jang jaka purun neng sifa daek sami-sami pada bogoheunana saupami henteu kawidian kudu janten kagungan taman nagening taman tereng dipager ku ajaran agama sinareng susila wala sakitu kapangersa Bapak Ibu Rahmat calon panganten istri dina waktos ayeuna saur jang jaka teh campaka teh hoyong dipetik seja didamel aleman sungkeman mempunden ati buah kesucian ati tempat sasampayan kaheman rasa bade didamel batur hirup saumur umur bade diajak wajayan sagara rumah tangga neleman saladi laki rabi panginten sakitu gerentes manah pun anak teh Pak atuh anu salajengna hapunten nu kasuhun sim kuring rawuh rombongan rumaos dongkap ka ieu tempat teh cologog tumorojog tanpa laratan maksud nyalusur saur kapungkur mapai sugan mudah harapan janji pas ini entos matri dina ati rehna dina sababaraha waktos kapengker barawargi sim kuring sareng kulawargi si bapak di dieu parantos hempak merpayak sak rapat ya rapat ngabadamikeun yen bade ngareremokeun jang jaka sareng neng sipa malah mandar parantos aya kesepakatan bahwa dina dinten ieu dinten Rebo kaping 1 Oktober nyatana seja bade di akadan wal sakitu dina ieu saah sim kuring aya maksad mitembeyan nyusul sahur lagi janji mudag sugan jeung harepan sejak mahutkeun galeh-galeh rasa menyariara dina jero dada galehna galih anu suci antawis jang jaka sareng neng sipa malah mandar tinekanan sapanuja sim kuring ngartos kana pamundut neng sipa syarat kanggo jang jaka insyaallah jang jaka moal rek sulaya jararan jang jaka parantos janji kana janten sepuhna saurna teh abdi mah ulin teh moal ka Bandung rek maneh ka cai bae jang jaka mah moal rek nyandung rek dedeh ka neng sipa bae ieu teh sanes ngan saukur babasa tapi janjina jang jaka kanggo neng sipa daya bang bantaya janji waliwis kacai baik daya lawan daya tanding ugelis nganeng sipa baik iya teh mangrupikeun ladang panalungtikan nu lantih diaprak diijeng diider kasaban kabupaten ka Kabupaten Majalengka ka Kabupaten Tasik Sumedang ayeuna di Tangerang di Banten di ditu estu teu manggih nu geulis cara neng sipa horeng teh ayeuna teh teu jauh dari dieu masih sakecamatan keneh kitu nya eleh kuntul reka cai jalana pasalia dedeh wungkul reka nyai jang jaka sejarek satia ieu teh sanes dengan saukur babasan tapi janji anu masagi jang jaka kanggo si nyai antuk ramai selilin buatan Bandung dicana ka Cibaganti jang jaka izin bararingung sok ingis henteu ngajadi pangersa bapa kali ibu sepuhna calon panganten istri rehna jang jaka teh miharep anu teu aya hinggana ka neng sipa teh begituna wayahna dina ieu waktu sim kuring sejarek maksa waliwis ulah dikaburkeun sau apus kahalungkeun wae nu geulis ulah dikabaturkeun khusus kanggo jang jaka bae kitu manawi guar pasejaan sim kuring ti atas nami rombongan calon panganten pameget atuh anu salajengna bilih janten mawur catur mencar ku carita sim kuring bade ngadugikeun galeuhan ieu pisanggem
Pagok asong kepalang rongkong tatandang nu bakal midang. Balebat bangsa namiang cunduk waktu nu rahayu nitiwanci nu mustadi. Dengan bangsa nu sampurna malati ligarna ati. Sampaka mangkakna dada kembang tanjung nu gumulung. Pamengket sangret kadedeh pakait patali asih antawis jangjaka neng sareng neng sifat pinasti rintih ngahiji geget layet kelaki rabi sumangga urang sakseni. Simkuring atas nami sepuhna bakal calon panganten pamegat diwuwuh ku para sepuh disakseni ku kadang wargi dikawitan ku awasan bismillahirrahmanirrahim. Mangga nyanggakeun calon panganten pamegat anu wastana Muhammad Jaka Nazmuddin kapangersa Bapak Nur Rahman selaku sepuhna calon panganten istri anu wastana Neng Sipa Khairunisa. Mangga nyanggakeun awak sakujur di luhur sausap rambut di handap sahibas dampal rambutna salamar getihna satetes amukana sadami. Mangga nyanggakeun lajeng panuhun ti simkuring pamuga-muga enggal ditikahkeun. Atuh anu salajengna boh bilih disebat wadul mah ku para wargi sadaya henteu jingjing henteu bawa mah tadi teh katingali aya anu ngajingjing, aya nu nanggeuy, aya nu nyuhun, aya nu mararangul gitu nya. Tah eta teh mangrupakeun tilam kadedeh amparan kanyaa tinu janten sepuh jangjaka sareng kula wargina utamina ti jangjaka kanggo Neng Sipa di dieu. Pamudah-mudahan teu ditingali nilaina atanapi jumlahna nanging niat suci anu maparina pamudah-mudahan sing janten jimat dina raragi ngabaladah sagara rumah tangga. Bapak Ibu kawargian sadaya terakhir ti simkuring jada doa kasadaya pamudah-mudahan sabadapun anak beres diakadan pamudah-mudahan sing runtut raut sauyunan sapapait sama manis silih turutkeun dina kahadean inti nama sing sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawargian sadaya piraku mun gunung tanpa tutugan, piraku mun muara tanpa tepi, atuh piraku nu jajabke ka teterasan. Urang cekapkeun sakieu bae kecapang jajab di simkuring panutup catur pamungkas carita simkuring atas nami kelawargi Jembar bakal calon panganten pamegat nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka para wargi sadaya. Jadi ya tos tangtos saur kirang umum bahasa kirang pernah bobot pangayon timang taraju mangga nyanggakeun ka para wargi panuhun ti simkuring mugi agung cukup lumbur muga Jembar hampura anu diteda panitih matana opat nu hiji matana inten hapunten bilih aya nu lepat mugi kersa ngahapunten saninten puasa ninten nuang sakotan di parapatan hapunten abdi hapunten nu ganteng bade pamidan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu anu pinuh